Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal selam di sisi rawa nu ngajawab salam mudah-mudahan sing paranjang yuswa. Mulibul hamdi imah seihat nu ngajawab salam mudah-mudahan sing sarehat. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alimu ya Fattahu ya Alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin azim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Al-ayah ila akhirih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin al-hadis. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta jajaran. Anu kusim kuring dipihormat segenap panitia penyelenggara Hari Besar Islam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kusim kuring dipihormat para tokoh pemerintah dikawitan Bapak RW, Bapak RT. Anu kusim kuring dipihormat sadaya wargi-wargi anu sami-sami rawuh dina ieu patempatan. Kembang malati nuligar dina ati kersaning dat Allah Rabbul Izzati, kembang samoja nuligar dina dada kersaning dat Allah Azza wa Jalla. Kembang gadung nu gumulung dina jajantung kersaning dat Allah nu Maha Agung. Kalayan takdir tinu Maha Suci kadar tinu Maha Kawasa. Takdir tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglar. Dia namungi ayeuna urang sadaya masih keneh tiasa kempel ngariung bongkok ngaronyok dina raraga memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Anu mudah-mudahan ku kempelna urang sadaya di patempatan singa jantenkeun sabab ngengengkeun rahmat sareng pangapunten ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat miwah salam mudah-mudahan salamina dicurah limpahkeun ka junjunan alam Rasul nu pinunjul Nabi anu gummati panutan alam pangjong colahna saalam marcapada anu parantos nyandak umatna minat zulumati ilan nur tina alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah. Beliau adalah seorang yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miwah ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para atba'it tabi'in yang selang silih berganti tak surut karena beredarnya waktu, tak pudar karena tekanan zaman,
mati satu tumbuh 1000 esa hilang 2 terbilang. Gegap gempita di dalam memperjuangkan agama Allah. Sok sanaos mantena Rasulullah parantos teu aya di kieuna. Tapi yakin dina ieu wengi nyaksen ka urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadaya sing kengeng sapaati mantena jaga dia mun. Mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sing janten wusul abdi sadaya. Amin ya rabbal. Ada raya ibu-ibu, ayah bapak-bapak, ayah pemuda, ayah pemudi, siap ngaosna ya teh siap? Siap sajam, siap 2 jam, siap 3 jam. Alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak di dieu mah tukang ngaos. Insyaallah. Siap sajam, siap. Siap setengah jam, siap. Ditaruh siap setengah menit, siap. Sesah keur mau balikna. Alhamdulillah dina ieu wengi sim kuring ngaraoskeun bingah amar wa tasuta bingah kagiri-giri bingah nu teu aya hinggana. Asa kagunturan madu kaurugan menyan putih. Saur paripaos teh mah biasana ngaos 2 mingguan sakali rutinan. Dina ieu danget sajabina pangaosan rutin 2 mingguanan. Ngayakeun peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dina ieu sasih bertepatan sareng sasih Rajab. Rajab naoge ayeuna teh tos bade lekasan. Tos bade munggaran sasih Sa'ban. Bahkan Jumat tadi teh ngarupikeun Jumat terakhir sasih Rajab. Insyaallah Jumat payun urang parantos aya dina sasih Sa'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upami lebet kana sasih Rajab sok sering ngadoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Hartosna kumaha? Allahumma ya Allah barik muga maparin kabarokahan Gusti lana ka abdi sadaya pi Rajaba dina sasih Rajab wa Sa'bana sareng dina sasih Sa'ban wa baligna sareng mugi Gusti ngadugikeun kana yuswa abdi Ramadana sing dugikeun kana sasih Ramadan. Jadi urang sasih Rajab teh ibu sareng bapak nyungkeun ka barokah. Apa arti barokah? Barokah itu adalah ziyadatul khair. Semakin bertambahnya kebaikan maka itulah namanya barokah. Jadi upami urang lebet kana sasih Rajab tiasa ningkatkeun amaliyah ibadah maka itulah yang dinamakan barokah. Tapi lamun sasih Rajab, sasih Sa'ban semakin menurun untuk kita berkarya, untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan, berarti orang teu kalebetkeun yuswa anu barokah. Mudah-mudahan sing kabagian barokah Rajab amin ya rabbal alamin. Wargi-wargi sadayana anu ku Allah dimuliakeun dan dina pada inti nama Rajaban ngaos, muludan ngaos, muharaman ngaos, eusina mah ngaos keneh gitu. Upami ditaros ari Rajaban dilebetna naon? Ngaos. Ari muludan naon? Ngaos sami. Teu benten sapertoskeun kieu dina badan urang aya bubuluan. Upami ayeuna dina luhureun soca naon namina bulu naon, Pak? Halis. Upami dina soca naon? Ieu bulu mata. Upami di dieu naon? Kumis. Upami di dieu naon? Jangot. Upami dina kelek naon?
bulu kelek. Upami dina bitis naon? Bulu bitis. Wios aya bulu anu isin nyebatkeunana. Saur maparaji mata kita teh jadi wawas cenah. Coba ku urang, upami ayeuna bulu di dieu digunting simpen dina pisin, ti dieu simpen dina pisin, ti dieu simpen dina pisin, ti dieu teuk-teukan sadayana, ternyata sadayana oge bulu keneh bulu ngan beda tempat, beda ngaran. Di dieu namina halis, di dieu bulu mata, di dieu kumis, di dieu jangot, di dieu bulu kelek, di handap bulu bitis. Tah pedah ngaos dina sasih Rajab teh disebatna Rajaban. Lamun ngaos dina sasih Rajab disebatna Rajaban. Lamun ngaos dina sasih Mulud sok disebat Muludan. Lamun ngaos dina sasih Muharram sok disebat Muharaman. Teu benten sareng urang, lamun ngaos dina dinten Senen sok disebat Senenan. Lamun ngaos dina dinten Salasa Salasaan. Lamun ngaos dina dinten Rebo sok disebat Reboan. Da urang Sunda mah kitu ngangaranan teh. Ah urang ngaranan we ngaji dina poe Senen, Senenan. Urang ngaranan ngaji dina poe Salasa, Salasaan. Tah urang dina raraga memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, urang lebetan ku tolabul ilmu pangaosan. Urang sadayana insyaallah kengeng barokah sasih Rojab. Oh, salihna dina majlis ilmu luar biasa Ibu jeung Bapak. Insyaallah sim kuring oge dina ieu danget ngaosna moal panjang teuing, moal lami teuing. Siap ngaosna urang singkat, padat, uihna urang nyana berkat ilmu nu mangpaat. Jadi singkat, padat, ulah hilap uihna urang nyana ilmu nu mangpaat. Dari berkat mantos jelas araya ieu teh. Berkat Rajab, berkat Rajab tos aya. Insyaallah moal pati lami teuing. Wargi-wargi sadayana nu ku Allah dimuliakeun. Urang judulan ngaos ayeuna teh dina raraga Rajaban. Dina raraga memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tentang Isra tadi parantos diaoskeun. Satu acan acara dibuka tadi ayat nu ngaoskeun Ibu Qori'ah. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Subhana maha suci dat Allah alladzi asra anu parantos ngaperjalankeun Allah bi abdihi ka hambana. Saha hambana eta? Maksudna junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailan dina waktos wengi minal masjidil haram tingawitan masjidil haram ilal masjidil aqsa dugikeun ka masjidil aqsa. Alladzi barokna haulahu anu mana parantos diberkahi sakarilingeunana linuryahu min ayatina keur nembongkeun sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tinggal dina surat Bani Israil. Upami tentang Mi'raj mah dina surat An-Najm. Ima tentang Isra heula. Biasa ngabentenkeun urang antara Isra sareng Mi'raj. Ari Isra itu diberjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu naik Kangjeng Nabi tingawitan Masjidil Aqsa ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 sampai ke-7 hingga Sidratul Muntaha Rok-Rok Al-Mustawa. Itulah Mi'raj. Urang bahas hiji-hiji mengenai Isra heula. Isra itu adalah diperjalankan, bukan berjalan sendiri Nabi. Jadi ulah gaduh emutan bahwa Nabi teh lempang sapertoskeun urang gitu. Lumaku sapertoskeun urang, tapi Nabi itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu taala. Da upami ayatna dina surat Bani Israil tinggal sanes saro tapi asro. Upami saro saur Nabi, upami saur santri saro mah hartosna lempang.
Kumaha upami dilempangkeun? Tambihan ku hamzah asro berarti Nabi diperjalankan, bukan berjalan sendiri, tapi Nabi diberjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umawi dina bahasa Arab mah benten sakedik we. Sahuruf we benten hartos gitu. Saro lempang, asro dilempangkeun. Jadi saro sareng asro benten. Jadi Nabi itu bukan berjalan sendiri, akan tetapi diberjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat tersebut ibu dan bapak diawali dengan membacakan tasbih. Subhana maha suci dat Allah. Urang oge pan upami menaka kaget sok subhanallah gitu. Kenapa diawali dengan membacakan tasbih subhanallah? Karena kejadian Isra dan Mi'raj ini di luar jangkauan otak manusia. Yang mana otak manusia, logika manusia tidak akan mampu untuk memikirkan Isra dan Mi'raj Nabi. Jadi tidak rasional. Isra Mi'raj Nabi itu memang kalau dipikir oleh otak kurang dengartos ayana. Tapi upami diemutan ku iman, maka bakal ngartos. Itu. Jadi Nabi itu adalah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah. Leres ayana. Moal ngabohong. Upami Allah parantos ngaberjalankeun hambana dina waktos wengi, leres ayana. Ulah ragu-ragu deui ka urang. Subhanallah, maha suci Allah, moal ngabohong Allah. Jadi kejadian Isra itu ibu dan bapak merupakan kejadian yang sangat luar biasa, spektakuler. Jadi di luar jangkauan otak manusia, yang mana Isra itu adalah dengan waktu yang sangat relatif singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit. Numawi kalebet kana mukjizat terbesar setelah mukjizat Al-Qur'an. Mungkin mukjizat yang lain diberikan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, tapi Isra Mi'raj hanya diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra, maha suci dat Allah anu parantos ngaperjalankeun hambana dina waktos wengi. Kunaon make henteu dina waktu siang, sabab lamun dina waktu siang tangtos jalmi bakal gehger. Aya jalmi anu tiasa naek ka langit sagala, tangtos lamun ayeuna ninggal aya jalmi anu tiasa ngeblesat ka langit, jalmi pasti bakal percaya ninggal ku mata telanjang nyarira. Tapi karena ujian bagi umat manusia sehingga dina waktu malam, dina waktu wengi mah teu katinggal da poek teh ya ujian. Percaya atanapi henteu itu. Kasaha bi abdihi kahambana saha hambana nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dikatakan dalam Al-Qur'an itu bukan bi Muhammadin telah mengisrokan kepada Muhammad, tidak seperti itu, tapi di dalam Al-Qur'an Allah bi abdihi kepada hambanya. Maksud hamba itu adalah Nabi Muhammad. Urang lagi kedah janten hamba. Jadi upami hamba mah kieu Ibu, upami hamba mah gampang diparentah tara hese lamun dicarek gitu. Eta seorang hamba. Jadi upami aya hamba saya gaduh dununganna upami dipiwarang teh gampang. Urang oge kedah janten hamba Allah, abdi Allah. Ku Allah dipiwarang salat, urang salat. Ku Allah dipiwarang saum, urang saum. Ku Allah dipiwarang urang zakat, ngaluarkeun zakat. Berarti urang teh hamba Allah. Tapi lamun urang teu nurut kana parentah di Allah, cantiasa disebutkeun hamba Allah. Di mana cenah ari Isra teh urang jawab ku ayat eta keneh. Masih dina ayat eta keneh. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tingawitan masjidil haram dugikeun ka masjidil tebih masjidil haram sareng masjidil aqsa. Upami di etang mah 2 kalian Pulau Jawa eta teh. Jadi tingawitan tungtung Pulau Jawa ka Pulau Jawa deui 2 kalian, Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Saur sapalihna mah eta teh aya nu nyebatkeun 5.000 km, aya nu nyebatkeun deui 3.000 km, berbeda pendapat. Ngan anu jelas upami kapungkur ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ngangge kendaraan onta 2 sasih pulang pergi.
sasasih berangkat sasasih deui. Jadi Abu Jahal oge cenah ka Kangjeng Nabi Muhammad teh, Muhammad kami oge 2 bulan ti Masjidil Aqsa teh, ari anjeun teu sapoe-poe acan na anjeun teh ngimpi, cek saha? Cek Abu Jahal eta teh. Da manehanana main logika we akal teu ngarti Muhammad geus ti Masjidil Aqsa kuring 2 bulan. Saur Abu Jahal teh. Kenapa Isra dan Mi'raj? Dari masjid ke masjid. Ini menandakan kepada kita bahwa kita harus mencintai masjid. Tidak ada tempat yang paling utama, yang paling mulia kecuali masjid. Ieu Masjid Al-Ikhlas. Anu dimulai ku urang sadayana, dimakmurkeun ku urang sadaya, baik dina segi berjamaahna, baik dina segi naonana, majlis taklimna pangajianana, dina segi kemakmuranana sareng naonana, sarang dina segi penempatan sarang sajabina. Nah, paling luhur murang kali teke ngangkaraneng. Cobi nya. Tah ieu Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas ieu ngarupikeun tutumpakan kanggo urang jaga di yaumul kiamah, karena masjid itu adalah rumah Allah yang ada di muka bumi. Inna fil ardi buyuti, saestuna di muka bumi itu ada rumahku, cek Allah. Engke di yaumul kiamah bakal ngagero, aina juari kemana tetangga kami, saha tetangga kami teh saur masjid. Jalmi anu sering masuk ke masjid, sholat berjamaah, atanapi naon deui sering pangajian di masjid, tah eta teh tetangga masjid. Ternyata dina nalika bade nyukang siratal mustaqim, lembut alabatan buuk, seukeut alabatan gobang, dihanap raka jahanam, ngagolak ampul-ampulan. Jalmi aya nu kakarayapan wae kubrag kahanap kana neraka, aya nu sapertoskeun kilat aya, tapi jalma anu sering masuk ka masjid, nu sok ngamumule masjid, engke ku masjid digeroan kadieu numpak sadayana, ternyata janten kendaraan masjid teh siap dina nalika nyukang siratal mustaqim, dina kaayaan salamet. Mudah-mudahan urang sadayana amin ya robbal alamin. Tadi parantos didugikeun ku Pak Ketua DKM. Sungguh luar biasa, aya seorang hamba Allah anu ngamumule masjid berupa ku materi luar biasa kersana Bapak Raden Sanusi mewah keluargi. Mudah-mudahan eta ngarupikeun amal jariyahna, ngarupikeun infakna, sedekahna, karena keberlangsungan ieu pembangunan renovasi masjid. Mudah-mudahan mantena sing langkung berkah rezekina, mudah-mudahan sing disolehkeun palaputa sareng putuna, mudah-mudahan mantena dikabulkeun sadaya pamaksadanana, amin ya robbal alamin. Atukum sadayana tinangtos tetiasa ngawujud ieu masjid tanpa aya dukungan sareng dekengan ti wargi-wargi sadayana terlibat kaum kamajengan ieu Masjid Al-Ikhlas. Insyaallah ieu masjid bakal janten saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Harami, tingawitan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dugikeun ka Masjidil Aqsa. Ari Masjidil Haram teh ayana di mana Ibu? Di mana? Di Mekah. Ari Masjidil Aqsa ayana di mana? Badenaros di Palestina. Alhamdulillah da tukang ngaos. Ibu-ibu di ditu mah ditaros ku sempeureung juga ngaos. Ari Masjidil Aqsa teh di palih mana? Eta cenah palih kuloneun Cirangkong. Teu ngaos teh ya panginten teu terang gitu nya. Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah jaraknya yang sangat jauh sekali, ditempuh dengan perjalanan naik onta 2 bulan. Tapi dilalui oleh Nabi dengan waktu yang sangat relatif singkat. Tidak menghabiskan waktu 1 bulan, 1 minggu pun tidak, tapi sebagian daripada malam. Berarti ia ngarupikeun mukjizat ti Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi salam alaika, mangasarang. Ya Nabi salam
ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Sadaya jamaah doana mugi ijabah, rizkina mugi barokah, mautna husnul khotimah. Sareng ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wargi-wargi sadaya nuku Allah dimuliakan. Lajeng tujuan Isra dan Mi'raj itu untuk apa? Ini adalah hanyalah Allah yang lebih tahu tentang kejadian Isra Mi'raj tujuannya apa. Tapi ada sebagian di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa tujuan daripada Isra dan Mi'raj itu sababaraha tujuan. Nu nomor kahiji tujuan anak Isra Mi'raj teh nyata kanggo ngahibur Kangjeng Nabi, anu mana Kangjeng Nabi nuju dina kaayaan prihatin. Dina tahun eta disebatna amul hudni, hartosna tahun kaprihatinan, dikantunkeun ku garwana nyata namina Siti Khadijah. Sedih luar biasa. Upami hiji pamegat dikantunkeun ku garwana, luar biasa kesedihan. Kalau istrinya istri anu solehah, merasa kehilangan karena Siti Khadijah yang ikut serta andil untuk memperjuangkan agama Allah baik dalam segi materi sareng sajabina, moral ataupun materialna, dugikeun ka hartana diseepkeun. Kanggo naon? Kanggo berjuang ngabela agama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah teh sareng Kangjeng Nabi teh benten yuswana. Kangjeng Nabi mah dina usia 25 tahun, Siti Khadijah mah tos yuswa 40 tahun. Enten Siti Khadijah sareng Kangjeng Nabi jungjunan teh benten oge 15 tahun. Bari Kangjeng Nabi mah masih keneh jajaka, ari Siti Khadijah mah parantos janda. Tapi atas wahyu dari Allah, Kangjeng Nabi nikah ka Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, merasa kehilangan. Jadi ibu-ibu oge upami hoyong asa kehilangan kudu janten suami, kade sing janten istri anu solehah itu. Jadi si solehah teh pan perhiasan dunianya. Jadi perhiasan yang paling mulia di dunia ini adalah istri solihah. Kedah janten istri anu solehah. Hoyong terang cirina istri anu solehah ibu. Hoyong terang aya ibu-ibu ya teh. Saur Kangjeng Nabi cirina istri nu solehah teh kieu, ida nadorta sarrotka, di mana-mana ditinggal kuno janten caroge maka osok ngabingahkeun. Hartosna ngabingahkeun kumaha osok ngagelenyu seuri upami ditinggal kuno janten carogena. Ibu osok tara upami ditinggal kuno janten caroge osok seuri tara. Insyaallah istri nu solehah mah yang mati itu burial ti dia pun celik, salakina burial ti dia pun celik, polotot. Eta mah sanes istri solehah. Tapi kedah janten istri solehah di mana-mana ditinggal ngabingahkeun kanu janten caroge. Bukan istri yang soleh itu kalau ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang, bukan seperti itu. Ya, jadi sanes kitu. Jadi istri anu solehah mah sanajan aya artos, sanajan teu aya artos, tetap ibu wargi-wargi sadayana narimakeun kana rizki pamasihan tinu janten caroge. Mun salaki loba duit, kasalaki cuat ciwit, bari kutak kita pirit, ning sieunan sayang beurit. Mun salaki
kantongna kosong kasalaki wong di dapur menitang tengtong budak oke nepi ka jenong kan gitunya burung keripit ahai tulang bawang mun salaki teu boga duit kasalaki ngajak perang gitu. Ada uang abang yayah tak ada uang abang payah istri anu teh solehah gitu mah. Ada uang abang payah tak ada uang abang payah teu boga keur meuli uyah 1.000 rupiah kapaksa ngajual kopiah ka nyi yayah 1.000 rupiah. Eta istri anu teu solehah. Jadi ternyata istri solehah itu sangat berharga. Kayak Siti Khadijah kehilangan Nabi. Cobi Nabi nuju merenung we Kangjeng Nabi dikantunkeun kembali ku saha ku Abu Thalib. Sa Abu Thalib paman Nabi. Atun ku orang nu dikacinta ku bojona. Tos ku bojona saha deui? Teras ku paman Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib wantun pasang badan. Saur Abu Thalib ya. Orang kafir Quraisy, jika berani engkau mengganggu kepada keponakanmu yang bernama Muhammad, maka langkahilah mayatku. Cek Abu Thalib, tah harupan heula kami lamun aya jalma nu wani ngaganggu ka Muhammad alo kami. Saur Abu Thalib sehingga merasa segan orang kafir Quraisy untuk mengganggu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Eta dina waktos tahun harita Nabi nuju calik di Hijril Ismail cenah ibu sadayana digadengeun Ka'bah lamun cek urang mah nuju merenung ieu teh cukleuk lamping cukleuk leuweung jauh ka sintung kalapa cukleuk naon sakaituna cukleuk deungeun cukleuk lain jauh ka indung bapa puguh Nabi mah parantos atuh nuju dina lebat kandungan oge tos teu gaduh rama. Begitu lahir kamu ka bumi teh beberapa kemudian tos ibu nangantunkeun janten yatim piatu ibu na teu aya ramana teu aya istrina oge ngantunkeun pamana oge ngantunkeun calik we Nabi teh nuju di Hijril Ismail disarengan cenah ku Said Hamzah sareng Ja'far bin Abi Thalib. Ari nuju kitu teh ujug-ujug sumping malaikat Jibril sareng Mikail rekenyeng Kangjeng Nabi dicana kasisi sumur jam-jam saur Kangjeng Nabi Jibril ieu teh dek dibawa ka mana Muhammad tong seueur naroskeun ka kami ditugaskeun ku Allah Rabbul Alamin keur ngahibur anjeun dina ieu peuting dek di Isra jeung di Mi'rajkeun. Oh ari kitu mah ari tugas ti Allah Rabbul Alamin mah mangga teh teuing. Kanggo naon dicana ka sumur jam-jam kanggo dibedel dibelah dioperasi manahna ti dieu tina tengkorokan dibedel dugikeun ka handap cenah dikaluarkeun manahna dinaon diwasuh ku cai sumur jam-jam ngawasuhna kana sifat-sifat anu tercela naon tina sifat ujub ria takabur sombong sareng saja bersihan saatosna kitu kemudian saur Allah wahai Jibril dina ieu peuting ku anjeun kudu cokot anu ngaranna makhluk kami binatangnya eta di surga ngaranna burok teh. Saur Jibril ya Allah abdi kedah ka surga kanggo naon? Kanggo nyanak burok. Mangga ya Allah abdi bade ka surga. Jibril dina eta wengi langsung ka surga milarian burok. Ternyata di surga itu bukan hanya saja satu burok ibu dan bapak. Tapi aya 40.000 burok. Enten seueur di surga teh. Eta malaikat Jibril ka surga milarian burok ternyata burok teh nuju ararameng lamun aya nuju ararotel merenan nuju arulin. Tapi aya satu burok anu mana eta burok di juru nuju tungkul we kieu. Eta burok teh nyurucutkeun Cisoca disamperkeun ku Jibril. Hei burok, ari anjeun kunaon teu ulin saperti batur ari anjeun bet ceurik wae saur eta burot wahai Jibril saestuna kami teh teu bisa sare teu bisa dahar kami 40 tahun lilana naon sababiahna anjeun kami sangat merindukan sekali ada makhluk Allah yang paling mulia Nabi Allah yang paling agung namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami hayang tepung jeung anjeunna.
eta burok dugikeun ka hoyong tepung sareng Nabi nyuruskeun cisoca nangis wae tiap dinten 40 tahun lamina. Saur Jibril dina ieu peuting anjeun dak dibawa ditepungkeun jeung ngaranna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuk jeung kami dicanak eta burok teh eta burok dugikeun ka cenah joget dugikeun ka naon dugikeun ka ngengklak alabatan naon nu bungaheun bade ditepungkeun sareng junjunan Rasulullah sallallahu tuh eta teh burok tos apaleun ka makhluk nu pangmulyana junjunan dugikeun ka hoyong tepang teh dugikeun ka naon nangis gitu. Apakah urang jalmi pernah ngaoskeun sholawat hoyong tepang sareng junjunan dugikeun ka nangis? Cobi we urang oge sing hoyong dugikeun ka tepang sareng junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jalmi anu ngagungkeun Rasul sapertoskeun rajaban kieu tidak semata-mata urang ngagungkeun kana peristiwa Isra Mi'raj ngagungkeun ka Nabi kecuali urang cinta ka junjunan Rasulullah. Siapa orang yang memuliakan orang yang mulia maka dia akan mulia. Pami urang ngamuliakeun Rasul urang bakal mulia. Yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu Rama abdi ngiring Gusti ka sawargi. Amin ya robbal alamin. Teh mau balik teh aya cai dina meja teh. Ari Isra Mi'raj Nabi cenah waktos Isra Mi'raj Nabi dipiwarang milih cai teh Nabi teh hiji aya cai susu, dua cai madu, tilu cai arak cenah. Ngan Nabi milih kana cai susu gitu. Jadi Nabi milih karena cai susu. Kumargi mau balik teh aya cai susuna di dieu mau balik mah bade eueut wae kana cai herang. Insyaallah. Tampilannya bismillah. Ari cai herang teh murah lah. Sanes murni deui murah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin hatur nuhun. Hadirin rahimakumullah nu Allah dimuliakeun. Atau singkat cerita kieu we lah Isra Mi'raj teh. Dina maleman kaping 27 Rajab saur sapalih malam Senin, saur sapalih malam Salasa cenah kitu. Kaping 27 Rajab diisrokeun sareng Nabi. Tos siap tah. Nabi parantos dibersihan manahna, burok parantos disiapkeun ku malaikat Jibril. Parantos siap pada meluncur di mana? Di Masjidil Haram. Eta cenah burok teh asal kata daripada barkun hartosna kilat. Jadi upami sakali meluncur teh ibu eta burok teh cenah satungtung deuleu gitu. Jadi satungtung upami saur sepuh mah satungtung deuleu gitu. Satungtung deuleu teh naonna upami di bahasa lemeskeun kumaha tuh? Esenya sesah satungtung deuleu kumaha? Bahasa Sunda heug lemes satungtung deuleu kumahanya? Asa hesenya deuleu nya. Pokona bahasa Sunda mah upami dilemes-lemes jadi paribahasa teh teu enakeun we kitu nya. Pokona mah satungtung deuleu cenah saur sepuh teh mah. Serapat gitu, sepanjang mata memandang, siap teh tos nyampak teu aya deui gitu. Teu katingal we gitu kecepatanana teh. Jadi kalau ada anak muda zaman sekarang membangga-banggakan ada Neil Armstrong, seorang astronot dari Amerika Serikat yang mana beliau pernah menginjakkan kakinya di bulan selama kurang lebih 8 hari. Tapi Kangjeng Nabi mah sanes 8 hari deui ngan ukur sasiat Nabi mah. Teu sapoe-poe acan Nabi mah. Ngage burok teh set gitu. Eta burok teh cenah ibu sareng bapak upami sampeanana teh upami dinu nanya tah sampean pengkerna sok manjangan nu payun menekan gitu. Upami dinu mudun sampean payuna cenah sok manjangan nu naon upami nu pengkerna menekan. Enten salamina eta burok teh dina kayaan lurus we gitu. Tapi benten deui sareng anu digambarkeun dina lukisan. Sok aya hiji lukisan ngagamparkeun burok. Eta burok teh mastakana istri anu geulis ka pengkerna kuda. Eta teh penghinaan terhadap Nabi, orang Yahudi dan Nasrani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh
nyata cenah tukang main perempuan anu geulis sareng cantik. Tak upami aya gambar buruk sapertoskeun kitu saurpun guru mah sanes buruk eta mah cenah brewek we soehkeun we duruk cenah eta mah sanes buruk gitu. Lukisan orang Yahudi sareng Nasrani kanggo menghinakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji cenah naon cenah tujuan Isra teh namanya teh? Manawi aya nu apal we atuh cing manawi teu kengeng barho. Dari dia mah insyaallah sanes barho. Tujuan daripada Isra yang pertama adalah untuk menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang dalam keadaan kesedihan. Yang kedua, tujuan daripada Isra Mi'raj itu sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Bani Israil tadi anu parantos diawaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Daya nyebatkeun Allah saurang acan. Mangga geraknya, tapi ulah nyungkun ya. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sahabat jalma nu nyebatkeun Allah ngadangu Al-Qur'an insyaallah bakal meunangkeun rahmat sareng pangampura ti Allah Subhanahu taala. Tinggal dina ayat linuriyahu min ayatina agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Jadi tujuan Isra dan Mi'raj itu untuk memperlihatkan keagungan Allah. Allah teh maha agung, sanes agung tapi maha agung luar biasa. Agungna Allah coba tinggal ayeuna ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dilalui oleh Nabi beberapa negara, beberapa lautan, mungkin beberapa daratan yang dilalui oleh Nabi. Bahkan Nabi itu pernah melaksanakan sholat di 5 tempat, di tanah Thaibah, kemudian di Bethlehem, di Gunung Tursina kan, di Syajarati Musa, kemudian yang kelima kalinya itu yaitu di Masjidil Aqsa. Jadi yang dilalui oleh Nabi banyak sekali. Ketika Nabi Mi'raj naik ke langit, itu yang kelihatan oleh Nabi, keagungan Allah itu adalah maha agung luar biasa. Bukan hanya saja yang dilewati oleh Nabi itu bintang, bukan hanya saja bulan, tapi planet-planet yang lain. Merkurius, Jupiter, Pluto, dan lain sebagainya kelihatan oleh Nabi. Bulan kalangkungan ku Nabi. Bintang kalangkungan ku Nabi. Ku urang ti bumi katinggalna bintang teh alit. Padahal upami parantos naon tos ka langit bae teh bintang teh agung. Upain sakurang mah dina nyanyiana pan kitu. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Tuh bintang kecil bukan kecil bintang teh makhluk Allah nu agung di luhur ku Nabi mah katinggal. Jadi ku Nabi mah katinggal bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Berarti Nabi diperlihatkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tujuan daripada Isra dan Mi'raj itu adalah untuk menguji keimanan manusia bade percaya atau henteu gitu. Upami jalma nu percaya berarti iman. Upami jalma nu teu percaya teu sah iman Islam. Termasuk zaman ayeuna jalmi kabagi tilu. Apan saatos Isra Mi'raj Nabi oge jalmi teh kabagi tilu. Hiji aya jalma nu percaya, dua aya jalma nu teu percaya, tilu aya jalma anu satengah percaya, setengah henteu. Ayeuna oge jalmi teh kabagi tilu. Hiji aya jalma nu percaya kana Isra Mi'raj teh, kadua aya jalma nu teu percaya, katilu aya jalma nu satengah percaya, setengah henteu.